Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasuhul ibad halaman 16. Wa qala ngadawu sa'airu sa'ir min bahiril basit. Matarote naha terang anjeun kae paeta kumaha yublina ngaruksak kami al jadidani kanu anyar duanana. Wa nahnu ari sareng ari kami etanal abu keur ulin-ulin kami pisirin dina waktu samar wa ilanin sareng waktu terang-terangan. Ieu mah syairi. La taroknanna sareng ulah condong bener-bener condong anjeun teh ila dunya kana dunya. Wajuh rupaha sareng kamegahana itu dunya. Paina autonaha maka sanyana tempatna itu dunia eta laysat teu aya itu auton bi autonin kana tempat cicing. Jadi ulah ngajadikeun dunia teh jadi tempat cicing anu lila nu langgeng. Sabab teu pantes dunia dijieun waton. Waton urang mah isukan di akhirat gitu. Wa mal kudu amal anjeun linafsi kapikeun diri anjeun min qoblil mamati dina samemeh maut. Nah, palatagrur maka ulah katipu anjeun ka anjeun palatagrur ulah nipu anjeun teh naon kasrotu ashabi lain kitu ulah nipu ka anjeun naon kasrotu ashabi kulobana babaturan wa ikhwanin jeung dulur. Jadi ulah nepi ka katipu kulobana babaturan jeung dulur. Da terkadang nu ngaranna babaturan tah sok aya menusuk dari belakang teh kitu. Dulur-dulur teh kadang-kadang aya nu teu akur kabeh ka urang teh. Penilaian orang masing-masing ka urang. Qaulu ari dawan syair kae palapad kae payublina aljadidani ae yapnina tegasna mangaruksakeun tehna ka urang sadayana naon alailu peuting wan nahar jeung beurang. Padahal abiyat ari ieu bet eta asabati anu 7 min bahril wapir tina bahar wapir tun sabu dibasakeun. Ieu abiyat lil Imamil Ghazali rahimahullahu taala. Atatlu bunaha nyupri anjeun antakuna yen takabuktosan anjeun eta kasiro malin anu loba harta wa yusma'a sareng didenge min kati anjeun naon qaulu ka ucapan anjeun. Bil maqoli dina pirang-pirang omongan. Wa min kulli nisa'i sareng tina sakur-sakur awewe tarunu ningali anjeun wadada kana deudeuh tasuru bungah anjeun bihi ku itu wadad kediserian awewe ieu mah aya dipika bungah awewe. Wa min kulli rijali sareng di saban-saban lalaki wayati sareng datang ka anjeun naon algina kabungharan wa taro sareng ningali anjeun saidan kana kabagjaan muhaban tur dipika ajri mukarruman tur nu dimulyakeun. Wa kasiru malin sareng loba harta wa tufa sareng dicegah anjeun teh kula hadis satin kana saban-saban anu anyar datang wa makrin sareng tipu daya mina ada di pirang-pirang musuh wa miman sareng ti jalma kana kabuktosan man eta waliyun anu mingpin pakul maka kudu ngucapkeun anjeun ya hayu ya qayyum alfan kana 1000 mukmalatan barina disampurnakeun alamari layali kana ngaliwatna pirang-pirang peuting eta bilailin dina waktu peuting aw naharin tau beurang inna fi manging eta tetep dina perkara asarta anu nuduhkeun ila kana itu nya ila kana itu nahar lail jeung nahar markhosun ari ngamurahkeun kulagilin kana saban-saban mahal palazima maka kudu nganggerkeun anjeun palazima ka kudu nganggerkeun anjeun makana perkara dak dukirat nu ditutur itu umma walatan sareng ulah ninggalkeun anjeun ma'hu kana itu umma papihi maka eta tetep da ieu mah tablugu anu nepi anjeun aru tabah kana martabat al awali anu luhur eta mah syair unggul. Wal maqalatul hadiyatu wal arbaun ari maqalah ka 24 kila diucapkeun idza aroda di mana ngersakeun salo Gusti Allah bi abdin ka hiji hamba khairon kana alusan lamun Allah milihi ka hiji hamba teh eta jalma rek dijieun jalma anu alus tuh di dieu nya
kamilan anu sampurna alusna lain heureuy-heureuyan alusna teh faqoha maka mere ngarti Allahu kasih jalma pidini dina urusan agama. Lamun jalma bisa ngarti kana urusan agama jadi santri ye. Maham kana agama tuluy bisa ngamalkeun kana agama eta jelas-jelas jalma teh dipilih ku Allah jadi jalma nu alus anu sampurna. Aepi usulihi tegas nama dina pirang-pirang pokona itu din. Wapuruihi sarang cabang-cabang nadin. Iya, pokona bisa maham kana urusan agama boga budak urang teh turunan anu soleh-soleha ngarti kana urusan agama. Geus jelas eta teh Allah nempatkeun ka urang dina tempat anu diridoan ku Allah. Oh ya Allah ya Rabbana. Kitu jadi orang bener lah. Kudu bisa ngaji ayeuna komo budak. Duh, boga budak manggeus kudu bisa ngaji. Urangna beda kudu bisa ngaji euy. Kudu bisa ngaji lah. Intina kitu. Wa zahada sareng ngajuhudkeun ku ka itu jalma teh fi dunya di Allah ka itu jalma fi dunya di nursung dunya. Allah sogra tempo santri. Batur-batur wayah kieu geus ting alabri kana pagawean beus santri mah wayah kieu kuniang kakara hudang sare tuluy ngopi duh urang kumaha indahna luar biasa. Wah kabingung dina urusan dunia teh eta berarti nandakeun Allah geus mere kajuhudan dina hatena eta jalma. Nandakeun bahwa eta santri teh rek dijadikeun jalma nu alus. Ngopi wayah kieu itu. Aduh luar biasa. Aya ja'ala tegasna ngajadikeun Allah qalbahu kana hatina si jalma kholian anu kosong tin mimatina perkara kholat anu kosong minhu tina itu ma naon yaduhu kakawasaan dat Allah. Kakawasaanana itu si jalma. Jadi kitu tah. Oh. Jadi dijuhudkeun ku Allah teh dina urusan dunia. Wa basara bahkan ningalikeun Allah teh kasih jalma bi uyubi nafsi kana aib-aib dirina itu jalma. Nah jadi ditingalikeun kana aib-aib dirina nu akhirna leuwih keneh katungkul kana aib diri kana kacasadan diri ini mah ningali kacasadan batur. Ningali noda nu dina baju sorangan we leuwih sibuk tibatan ningali noda dina di hareupeun batur. Tuba liman stagola nafsahu lain kitunya bagja jalma anu sakira-kira nyibukeun kana dirina kana aib dirina lain kitu poho deui lah pokona kitu bae taetan jadi di mana Allah ngrek ngarepkeun alus ka hiji jalma maka Allah nu kahiji sok mere maham di ka eta jalma teh dina urusan agama nu kadua si jalma teh sok dijuhudkeun dina urusan dunia lain teu butuh dunia tapi ngajadikeun dunia teh kerpikeun yang hareup ka akhirat kadat Allah. Tu yang katilu sok ditinggalikeun ku Allah teh tentang aib dirina kakurangan jeung kalalawaraan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nu akhirna leuwih sibuk ngabenahan dirina tinimah ngabenahan batur. Kitu tah. Wal maqalatu saniyatu wal arba'una sareng ari maqalah anu ka-42. Eta an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahu sa'nya nabi eta kola ngadawuh itu nabi teh hubiba dipika cinta ilaya munggu kami min dunyakum tina dunia aranjeun kabeh aya mahbuba tikum tegas nama anu dipika cinta kumaraneh kabeh mimatina perkara baina samawati wal ard anu tetep itu mah di antara langit jeung bumi naon salasun tilu atibu nu kahijina sesengitan wa nisa'u sareng istri wajuilat sareng dijadikeun naon qurratu aini pangbubungah hate kami teh fi sholati dina salat wa hadi sareng ari ieu wa hadil hisolu sareng ari ieu perkara alati anu waqaat nu tumiba ieu hisol teh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kieu laisat henteu aya itu hisol teh eta mina dunya tina dunya pisaiin dina hiji perkara li anna kulama kana saban-saban perkara kana nu kabuktosan itu mah lillahi karna Allah taala lain saeta lain itu mah eta mina dunya tina dunya jadi hiji perkara anu ayeuna kieu nya tiga
dipika cinta ayat-ayat tilu perkara